Aduh, aing arek ngalengok ngince aing eta si Rom lah kot. Aduh, doraka teuing budak teh kaki kot teu ngalengok. Aduh, cacakan ora kene age kot beungeutna kot putut goreng patut kot si Gagapura Kabupaten Mini Poho kaki teh aduh. Yeh, si Aki. Ki. Nanang. Ka mana, Ki? Aki teh rek ieu nan rek ngalengok incu Aki. Si Rom lah. Apa teh si Rom lah? Eta mah tuh apa Cerom lah? Eta nu awakna ciga naon naon eta ciga Gapura Kabupaten. Apa eta mah Ki apal? Apal mana ong? Apal? Ayo atuh anjeun Ki. Lain ka dia tuh jalan Ki ka ditu tuh. Ka mana? Ayo, bur balik deui ka ditu. Ayo atuh. Atuh lain ka dinya ka dieu. Ka mana ong salah ieu teh? Ka dieu. Atuh ayo sok buru. Sok teu lah mana ong? Hayo Ki, nuturun euy nya. Ayo. Kade ulah salah di jalana. Tulungan Aki ong. Nah, ari aki-aki ngagawekeun wae coba lah, ampun deui. Aki leungit hiji ong tinggaleun atuh tulungan Aki ong buru ih. Aing Tipu ye cangkeng ong. Hai bro, Sok ayo tuh. Tinggal di mana ong ya aduh. kuat tuh. Cangkeng nyeri ong. Aduh aing maka malinaan boga incut teh tada daek ngalongok. Hayangna dilongok poe ku aki-aki geus ripu oge. Aduh. Hayo Ki bro. Sok ayo ong mana teu lah nya. Tuturkeun we nya. Sok ong siap. Aduh, jalan kot butut teuing ieu teh. Cangkeng aki asa rontok ong. Heueuh da jalan ong. Aduh. Bener atuh Ki. Da emang Cerom mah kudu ka dieu. Gening mana mah tadi teh ku aki teh di tempat teh lempangna asa mundur wae ong. Heuh dalam mundur kieu mah bisi akeuna kabur deui ka ditu salah jalan. Asa aneh uing nempona asa lieur jangar teh. Mana mah bisa kok siga undur-undur lempangna ong. Si aki mah geus mah dianturkeun lain mah nuhun naon mah. Ya emang na jauh kana imana ka si Rom lah eta. Eta kedeung deui deukeut. Aduh, kot lila ya aki kot geus ripu ong. Suamiku tergilas beko, modar suamina. Aduh ya Allah, aing wayah kieu. Parang gawe geus peren, sagala-gala geus peren, tinggal ayeuna mani is di dieu di bawah pohon caringin. Aing mah sok nganaheun di dieu teh sok jadi kumanya, sok jadi asa hayang pertunduhan teh geninganan sok asa hayangna teh bawaannya teh mengsare teh gini. Aduh teh ngalah Gusti Agung Tuh Ki, jelema mana Ki? Cak. Naon ong sia? Cek naon? Nya keur kieu we geuning eta sia jeung aki-aki. Oh iya ngatur aki-aki karunya di jalan di ditu. Bisa teh Rom lah. Kabena-bena teh jadi incut teh. Aki-aki geus kolot ge kot siga kita ngalongok wae. Tuh dah hampura nya kinya kumaha nya? Di hampura pokoknya. Atuh salah atuh piraku kadinya cuntanganna. Hah? Salah dibalik. Salah. Dibalik. Oh, maksudnya dibalik meureun. Sok atuh balikan deui. Sok atuh. Pas kieu. Nah kitu bener. Atuh sarua wae gitu mah. Aing mah bangateun ka kolot teh ong. Teu akina teu incuna garableg ke BG. Nya kumaha tuh nu benerna? Sok, kudu kumaha? Sok. Oh, sudah salah aki mau kieu tah. Tah, kitu. Sok atuh calik heula akina. Karunya tadi aki-aki salah. Sondinya. Da jelem biasa na dongko wae, da kumaha atuh nah. Karunya tadi aki-aki salah jalana, kuing ditengalikeun teh geuning cet eta sawau aki-aki teh. Amproknya sia di jalan. Heueuh. Untungna tuh amprok jeung sia mun teu meureun aki-aki ieu wassalam meureun. Oh, tadi ge kaserepet. Kaserepet naon? Kucing. Ya mah goblok ka malinaan ka aki-aki teh. Ya, tadi aki amprok yang jelema butut itu tuh di jalan. Untung mun eueuh jelema eta heueuh aki kaserepet. Heeh. Heeh. Padahal mah nya kaserepet we atuh padahal masa kalian. Modal. Goblok dasar boga incut teh teh. Atuh ka nyarunya na acan. Ya, geus ah, uing baik nya. Oh, atuh nya nuhun nya gaungnya.
Oh. Iya geus nganterkeun aki. Oh. Ceng. Oh. Hai kinya. Kade di jalan sia kade aya popoyan batur sia sok dicopet. Ih, sok kalau bebeja wae naon teh ah. Aki minta cangkutnya. Ih, Ajang cangcut aki-aki teh geus kolot mah cicing. teu ngeling atuh aki-aki teh mah. Sarwana jeung dirinya mah tah lah. Ih, goblok sia mah. Mas ah. Kemana kali lah? Yo, aya naon atuh aki teh ka dieu aya naon? Aki teh melang ka mana neng? Melang-melang mah kumaha teh geus gede, geus kolot, ayeuna mah di sagala melang-melang wae. Da mana teh? Gede teh awakna. Yo, otak nama. Aduh, pokoknya nama eta lah. Geuleuh pokoknya nama. Ayo, aki cagor. Emang aki teh geuring naon gitu? Ye, lain gering, pan aki mah ti baheula ge lamun ngomong tong sok jiga paralon mangpet. Sok nut gitu, sok kitu kan ngomong teh mun baheula kitu. Nya. Aki teh sok pak. Meuni tah ari geus diingetan sok alaka jadi nut-nutan deui wae. Tadi mah bener ngomongna. Nya hampur hampura. Lah gitu, aku mah da ti baheula ge ieu dina iteu patina teh. Kan tiba baheula oge. Nya. Aya naon ka dia rek naon? Ngomong we sok jujur rek naon rek nyinjem duit rek naon kitu. Ya, Neng. Tarik teuing atuh kikieuana nada nyeri eta teh. Hampura tuh. Ramlah. Naon? Aki teh Naon? hayang kawin. Ya Allah ya Karim, Aki. Jadi Aki teh jauh-jauh ti ditu ka dieu teh hayang ngomong, arek ngomong rek kawin deui kitu. Aki geus teu kuat aweuna pangurutkeun kumis. Yo ari Aki teh di mana pikiranana atuh Aki? Yo, di mana Iya banget Aki di dia, maya banget Aki di sarok jeung tangkal cau. Mau nyenuki tangkal cau atuh. Emang tanggal naon? Cikur, gitu mah. Eta ngabangun sakot taun. Mana Gusti, aduh. Naon atuh rek kawin jeung saha? Hayang jeung si eta teh anu artis bisa bawa lagi kita kan. Heuh, meuni jeung hayang jeung artis atuh da oge. Cik atuh kieu dengekeun aya geus kolot kieu mah. Tong sok mikiran we kahawin. Yo, ki bari naoge. Sok itung gara geus barakali Aki teh kawin teh ti mimiti parawan jeung bujang baheula jeung Nini. Nepi ka ayeuna teh geus sabaraha coba aya 125 kali pan kawin teh. Nah, mana bisa nyaho? Ye, nya atuh rek teh nyaho kumaha pan ingcu ieu teh ingcu. Kala. Biar cek mana sabaraha kali? 125. Leuwih atuh Neng, mana masuk. Teu apaleun kabeh tininganan. Emang jadi sabaraha kuduna tuh? 424. Ini nemen-nemen teuing atuh 424. Entong ah. Geus segala kawin-kawin deui ya. Bangga Aki geus reor geus teu bisa usaha rek ngusahakeun rek pada dahar make naon. Lain kok gitu nah Neng. Aki teh ayeuna teh geus kolot ieu nya dengekeun. Aki geus teu bisa modal ka WC, Aki sok kaca pirit. Aweuna pangesekeun ieu jeroan Neng. Oh, gara-gara tibang kaca pirit gitu. Nya ada kaca pirit teh jeung bukurna meni lomba. Aduh, sama goblok aing cu teh Aki teh salah we jadi. Yo, Aki dengekeun Aki. Aki meuni geus sakitu runtuy loba. Tidak naon eta iteg di kitu-kitu atuh. Sakali-sakali atuh ki ayeuna masok tingali Akinya, yo. Apanan uing nepikeun ka ayeuna oge nyorangan wae ieu teh ho. Encan pernah kawin deui atuh gilirin. Oh, mana yang digilirin? Ye lain. Maksudnya lain hayang digilirin. Maksudnya heuh giliran atuh gantian tong Aki wae nu kawin teh uingon. Oh, substitution. Hah? Substitution. No. Pergantian. Nyo substitution segala. Aki baheula pemain ieu bulu tangkis. Wah, jadi kudu pinter bahasa eta Arab eta kos bieu. Nah, mah Cina. Oh, Cina tang. Oh, mangga. Yo, enggeus ayeuna mah Aki mah ulah kawin deui. Enggeus wae kembae sorangan oge teu nanaon mun kaca pirit, lamun embung bangga, piceun jeung bujur-bujurna. Aki tinggal dinding naung kos. Aki kieu geus pepos. Ganti ku bujur saeng sugan mana make lo. Aduh, aing mah. Geus ah. Ni bari naoge musingkeun pisan Aki teh. Yo, enggeus ayeuna mikiran akhirat geus kolot ulah sok hayang beuki kawin wae ah.
ngerakeun ku batur ge diomongkeun we. Jadi nanti ayeuna teh tuh teureus cenah teureus si Romlah mah cenah teh kawin deui teh aya teureus ti akina cenah Ki Ihin. Ya embung udah mah angger hayang milaan maneh kawinna bisi paena kapihelaan ku maneh. Ya, eta teh ngeunaheun aki-aki teh ngomongna. Naon dia naon ngomongna dia. Naon ngomongna dia. Urang mah pokona mah aki mah hayang buru-buru kawin. Heeh. Bisi kapihelaan ku maneh paehna. Ki, aki masih teu ngeunaheun teh Ki. Ngomongna tuh Ki ulah ngomong masalah paeh-paeh tuh Ki. Ai paeh mah aki heula lah ti heula keme urang pandeuri. Embung. Atau balikeun urang pandeuri aki ti heula. Kene. Goblok suganan nya. Iya, aing teh da aki-aki kolot ki kieu ge. Nyemang geus kolot ceuk satu mun teu kolot mah eta meni geus prareot teh geuning hidang kolot cenah mah. Ya ayeuna mah geus kudu nage mikiran akhirat, ibadah sing getol, bisi isuk modar, aki lain kunanaon, waragat geus aya encan. Kieu bae atuh Neng. Ame meh aki modal. Aki hayang minta hiji bae entong kawin teh. Main naon atuh? Hayang main tok-tok. Hah? Hayang main tok-tok. Main tok-tok. Anu kieu anda ya. Ay mana mah yang saya kena aki goblok sugan neraka sia teh. Ya aki nurus tunjung wing ge tara kikituan. Sok aki diajarkeun hayu atuh arek mah. Kumaha sih? Joget. Kumaha? Nangtung heula. Aja, kumaha sih ya kumaha? Aduh, ya Neng cangkeng aki kerasa deui wae. Aduh. Oke, aku udah beli sok lobat. Tah, kan geus laksanain mah. Bae tinggal paehna mah aki. Tinggal paehna. Asal aki joget bieu. Heuh, geus ayeuna mah balik deui ka itu rek dianterkeun. Arama teh ulah. Tong ka rumah tuh Apaan atuh tuh? apaan aki encan mere warisin ka. Warisan? Hah? Warisan. Eta maksudna. Kumaha ayeuna? Ya ayeuna mending saya balik we ka itu. Sorangan. Yak dianterkeun rek sorangan. Make naon? Pakai keranda. Aki ngasih tak pae dewa, goblok gua injit teh. Eta paninggalan aki hiji jina pek jang maneh eta. Iya. Heeh. Terus aki kayak lempang kumaha? Make suku kedua, eueuh hiji ge kan bae lah. Hah, bisa tuh teh. Bisa jadi opat yang merondang aki. Aduh, goblok aki ganana. Ya aki ceneh. Aduh, aing mah. Geus saya turun balik aja dianterkeun ah. Ayo. Kudu sisa sabde wae loh mun amprok jeung sisa. Kayak heula atuh, ieu poho ieu na. Nya. Jadi kieu anggar cenah jang barengan aki sunat. Ya, menuju ka nu kakarek disunatan aja gelempangna. Gitu. Tah kitu, ieu Aduh. mah naon ieu? Iya teh aki teh tadi aya nu mere di jalan. Oh, aya usiana weuh aya. Aya dah, sok dia li kumaha. Aduh, apurat. Atuh eta palangkakan bau, atuh ki meuni diangkat-angkat. Mah ieu palangkakan mah di dia. Sugana. Emangnya ieu sebut palangkakan abang kan aki lempang nang ngorondang. Ayo buru-buru. Kehela. Ieu penutupan kan Mas berlian bisi maruragan. Nih, ampun kumaha teh nutupanana deui Eta. ah. Hitukeun. Enggak Jan. Hitukeun. Bisa, Can? Dieu, geus. Ah, Ieu leungeunna banyak ieu tipsnya turun. Aduh. turunkeun atuh. Atuh. Nih. Sok ayo. Sok, Ayo ayo. urang balik.